Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul muwahhidin. Wassalatu wassalamu ala abdalil khaliqatil insaniyati wa sayyidis salikin wa ma'adinil asrari rabbaniyati wa sayyidil kaunain habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mujahidinil mukhlisin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Wa qala ta'ala aidan wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyunal habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung dipayun anu paling utami hayu urang panjatkeun puji kali syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna alhamdulillah dina wengi anu sangat berbahagia ieu urang sadayana masih dipasihan beraneka ragam kanikmatan ku Allah. Terutami pisan nikmat iman, nikmat Islam, sehat jasmani, rohani, sehingga alhamdulillah urang sadayana tiasa bersilaturahmi, bertatap muka dalam satu acara yang sangat agung dan mulia, yaitu acara pengajian rutinitas usbu'iyah anu diayakeun dina setiap malam Sabtu di Masjid Jami Darul Mutaqawimin. Mudah-mudahan urang sadayana senantiasa ditetapkan iman sidarang Islam, selalu dipasihan istiqomah di jalan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat wa salam pamugia senantiasa dicuralipakeun ke hariban baginda alam Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miwah para keluargina, para sahabatna, para tabi'in wa tabi'at, oge ka urang sadaya salak umatna ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segenap para alim ulama sadayana, para kiai, para ajengan, para asatidz, bil khusus jajaran daripada Dewan Kemakmuran Masjid Jami Darul Mutaqawimin. Alhamdulillah hadir ketuana, para penasehatna, sekretarisna, bendaharana, beserta seksi-seksi yang lain. Oke, bil khusus alhamdulillah pengawasan pada malam hari ini kita dihadiri oleh tamu kemuliaan, tamu kehormatan, yaitu Bapak Sekretaris Kecamatan, Bapak Sekmat, yaitu Bapak Kamdan Permana atau Bapak Odan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan umur yang panjang dan berkah. Juga salam kehormatan saya sampaikan kepada yang punya channel singkatan daripada Dayat, Otong, dan Tulus. Mudah-mudahan menjadi channel yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang terakhir saya sampaikan kepada para hadirin jamaah pengaosan rahimakumullah wa as'adakumullah. Satajan beribadah ngalajengkeun kana acara balagan anu katunda, yaitu dalam pembahasan tentang akidah atanapi pan tauhid. Terlebih dahulu beribados ingin menyampaikan beberapa hal. Anu pertama, undangan secara resmi kepada DKM dan jajaran pada khususnya umumna
kaum muslimin wal muslimat Kampung Muara II, insyaallah dina enjing wengi, yaitu dina dinten dina enjing dina wengi Ahad kaping 21 Oktober bertepatan dengan kaping 7 Rabiul Akhir, Ribados Sindaran Keluarga Besar Pondok Pesantren Salafi Al Hijrah akan mengadakan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jalani dan sebagainya, yang diiringi dengan acara Istighosah Kubro dan Tabligh Akbar. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sampaikan, saya mengundang kasadayana, mudah-mudahan dipasihan sehat wal afiat, sehingga dina enjing wengi tiasa hadir sadayana. Lain rek dijamu, lain rek disuguh tamu anu istimewa, tapi rek diajak zikir ka Allah Subhanahu wa taala, rek diajak ngaos, mudah-mudahan tambah taufik hidayah kanggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah pangaosan rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah dina pengaosan anu parantos kalangkung urang ngabahas tentang sifat anu wajib cek akal di Allah Ta'ala anu nomor kalima, yaitu sifat qiyamuhu binafsihi. Maka dina pangaosan anu ayeuna urang ngalanjut ngabahas tentang sifat anu wajib cek akal kadat Allah Ta'ala anu nomor kagenep, yaitu sifat wahdaniyat namina. Perlu diketahui bahwa sifat wahdaniyat itu adalah asrafu mabahisi hadal fanni, pangmulia-muliana di antara pembahasan pan ilmu tauhid, pan ilmu akidah, pan ilmu usuluddin. Walidhalika sumia bismin mustaqin minha. Dengan adanya sifat wahdaniyat adalah pangmulia-muliana pembahasan pan ilmu akidah, maka salah satu nama dari pan ilmu dinisbatkan dari nama yang mustaq daripada sifat wahdaniyat, yaitu tauhid. Tauhid itu mustaq daripada wahdaniyat. Naon margina anu mantak ieu ilmu akidah, ilmu usuluddin, dinamai dengan nama ilmu tauhid karena memang anu ngajadi dasar, anu ngajadi pokok, bahkan anu ngajadi tugas pertama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ku Allah Subhanahu wa taala sebelum mengajarkan tentang akhlakul karimah, sebelum mengajarkan tentang tata cara beribadah, sebelum mengajarkan ini dan itu, fungsi yang paling pertama, tugas yang paling pertama yang Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia, terutama pada waktu itu adalah masyarakat Arab Mekah Al-Mukarramah pada khususnya, untuk mentauhidkan Allah dalam rangka beribadah. Karena Rasulullah dilahirkan di tengah-tengah kaum yang jahiliyah, yang artinya kaum yang betul-betul bodoh. Secara sepintas mungkin kita punya pandangan, secara sepintas kita mungkin bisa menerka yang dimaksud jahiliyah tersebut adalah orang-orang bodoh yang tidak mengerti apa-apa. Itu salah. Kenapa? Lantaran kayusa orang Arab, terutama kaum-kaum Quraisy itu terkenal adalah orang-orang cendekiawan.
orang-orang yang sangat jenius, orang-orang yang sangat pandai berbicara, fasih lisannya, dan ahli dalam niaga, ahli dalam berdagang. Perdagangnya itu bukan hanya ruang lingkup negara Makkah saja, bukan hanya ruang lingkup Jazirah Arab saja, tapi bayangkan di zaman yang belum ada kendaraan, tacan aya mobil, tacan aya motor, apalagi kapal udara, tacan aya kapal laut, tapi perdagangan orang-orang Arab itu menembus berbagai wilayah dan negara, sampai ke Persia, sampai ke negara Syam, bahkan sampai ke Cina. Kalau mereka itu orang-orang bodoh, maka tidak mungkin bisa melakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak akan bisa berdialog dengan sempurna. Karena mau lancar perdagangan, namun tidak bisa dialog. Andai kata bahasa nanti nyambung, dong lamun orang Depok kayu saya tak. Orang ngerti bahasa Inggris kajang, itu tengarti bahasa orang tengarti. Enak kok pangguk kurang yang paling ge. Beda kabojeng sapi. Paling-paling kajang apalna kam real gituan paling-paling ge sabar real. Nah, kenapa masyarakat Arab mendapatkan julukan yang begitu jijik, yang begitu hina, disebut kaum jahiliyah, artinya orang-orang yang bodoh. Mereka bukan bodoh dalam perdagangan, mereka bukan bodoh tidak mengerti urusan duniawi, mereka bukan bodoh tentang urusan bisnis, bukan. Mereka itu orang-orang pintar, akan tetapi mereka dikatakan kaum jahiliyah, orang-orang bodoh, karena mereka menyembah Tuhan selain Allah. Bahkan lain hiji ngabuat jasa. Anu paling gede di ngaranan Habalul A'la eta. Habalul A'la, pangeran anu pokotilu. Hiji pangeran Uzza, kedua pangeran Lata, katilu pangeran Habalul A'la. Itu sesembahan orang musyrikun Makkah sebelum datangnya Islam. Selain itu seueur tapekong arca berhala anu aya di sekitar Ka'bah Baitullah. Terwaktu putuh Mekah itu arca berhala, patung-patung anu sok biasa disembah ke orang Mekah tidak kurang dari 300 arca berhala. Bayangkan 300 lain saeutik anu di luar, anu di jero Ka'bah. Mereka bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena memang mereka tidak mengenal Tuhannya. Mereka bodoh karena memang tidak mengenal siapa penciptanya. Mereka bodoh karena mereka tidak mengenal siapa yang memberikan mereka rezeki, siapa yang memberikan mereka sehat, siapa yang memberikan mereka kemaslahatan dan kemanfaatan, siapa yang memberikan pertolongan ketika mereka kedatangan malapetaka dan musibah. Makanya disebut jahiliyah, artinya orang-orang bodoh karena tidak mengenal siapa Tuhannya, siapa Khaliknya, siapa penciptanya. Kalau urusan dagang, urusan bisnis, ahli mereka, hebat mereka. Kalau urusan bertani, ahlinya. Kalau urusan bisnis, memang pakna tadinya. Numami wajar. Sapalih ulama, andai kata aya anu nadar. Kawas ke Pak Odan ya. Upama tema ya cik Pak RT. Cik Pak RT. Kaula nazar, lamun hasil, lamun along, iya, ya layur,
pokona mah kaula rek sodakoh kapang bodoh-bodohna jalma. Nazar kaula lamun ieu along layur Rosid kaula nazar ka Allah rek sodakoh kapang bodoh-bodohna jalma. Bener bae Pak RT. Begitu ngalaut aneh. Along. Pokokna mah cair pokokna malah. Biasa nangen ukur ngajual 1 juta 2 juta, iya masa kali ngajual 10 juta. Tuh. Pokokna mah along. Nah, sementara iya Pak RT geus nazar. Rek sodakoh kapang bodoh-bodohna jalma Ustaz Ma'ruf. Nah, kamanakeun eta tasarufkeunna? Apakah dikeun kapang bodoh-bodohna urang muara dua? Ulah. Nah sebabna sabodohna urang muara dua tetep daek salat, sok sanajan kakapeungan. Sabodohna urang muara dua tetep sok daek ibadah, sok sanajan satahun sekali. Sabodohna urang muara dua tetep lalu iman ka Allah, iman ka Rasulullah sinareng ajaran-ajaranana. Maka cek ulama eta kudu dipikeun ka saha? Ka jelma anu ngamusyrikeun ka Allah, ka jelma anu menyekutukan Allah sekalipun dia orang pintar, gelarnya S1, gelarnya S2, bahkan profesor doktor, tapi dia menyekutukan Allah, dia menyembah selain Allah, tetap orang itu dikatakan orang paling bodoh sekalipun gelar akademisnya S3. Bikin tak Pak RT ya Pak Profesor, Pak Doktor, iya abdi nadar di Profesor nadanan gitu, lamun abdi along rek masihan layur pokoknya mah kapang bodoh jelema. Paling-paling profesor marah. Di profesor ngalunyak ya kaing. Aing kuliah bae kadi-kadi itu. Kadi-kadi disebut mah bodoh. Dikurang lamun teu bodoh mah atuh nauhidkeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ya, sifat wahdaniyat adalah sifat anu wajib cek akal kadat Allah Ta'ala. Wa tajibu lahu ta'ala al-wahdaniyatu ayla saniya lahu fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Wajib cek akal. Di makna la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Teu kabayangkeun ku akal, teu kaharti ku akal eueuhna musti kudu aya. Ulah-ulahna bukti kabayangkeun ge ku akal. Henteu. Wajib cek akal ka Allah Subhanahu wa taala al wahdaniyatu kasifatan sifat wahdaniyat. Hati wahdaniyat teh naon? Aila saniya lau bidatihi. Dat Allah taala henteu aya dua tiluna wala fi sifatihi sifat-na Allah Ta'ala henteu aya dua tilukna, wala fi afalihi pagawean Allah teu aya dua tilukna, ay adamu ta'addudi fi dzatihi tegesna zat Allah teu bing bilangan, wa sifatihi sifat Allah teu bing bilangan, wa afalihi pagawean Allah teu bing bilangan. Zat Allah itu cuma satu. Sifat Allah, sifat-sifat Allah itu cuma satu. Af'alna Allah itu cuma satu. Wahdaniyat. Anu sok disebutna naon? Wahdaniyat idzat, wahdaniyat sifat, wahdaniyat fil af'al. Artinya Allah tunggal dina dzatna. Allah tunggal dina pirang-pirang sifatna, Allah tunggal dina pirang-pirang padamelan. Nah. Wahia sifatun salabiyatun.
Sifat wahdaniyat ieu kaasupkeun kana sifat salabiyah. Arti sifat salabiyah itu yaitu sifat anu nuduhkeun nganapikeun kana perkara anu teu layak, teu pantes, teu parigel, teu etis, teu relevan di Allah Ta'ala. Jadi sifat salabi, arti sifat salabi yaitu sifat bangsa pamocot. Arti bangsa pamocot teh sifat anu ngilangkeun, sifat anu ngeuweuhkeun, sifat anu nganapikeun, sifat anu miceun kana perkara-perkara anu teu layak, teu pantes, teu parigel di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah cek tadi sifat wahdaniyat itu ayat tilu. Wahdaniyat bidzat, wahdaniyat bisifat, wahdaniyat bil af'al. Nah lalu bagaimana pengertianana? Wa makna wahdaniyatihi ta'ala bidzati anna dzatahu ta'ala laisat murakkabatan min ajza'in wa laisa fil makhluqi dzatun kadzatihi subhanahu wa ta'ala. Ari pengertian wahdaniyat bidzat, Allah tunggal dina dzatna. Ieu ayat 2. Hiji, anna dzatahu ta'ala laisat murakkabatan min ajza. Zat Allah tidak tersusun tina pirang-pirang juj anu bing bilang. Zat Allah tidak tersusun daripada komponen-komponen. Beda jeung makhluk. Ari urang pan makhluk disebut jalma. Anu disebut jalma eta naon? Ngabogaan juj. Ngabogaan komponen. Mana? Aya mataan, aya irungan, aya ceelian, aya sungutan, aya leungeunnan, aya sukuan. Itu anu dohir. Anu batin loba jasa. Aya jantung, aya ginjal, aya hate, aya empedu, aya bejit, aya ngabadeut. Tersusun urang mah, tersusun tina pirang-pirang juj anu bibilang. Tersusun daripada komponen-komponen anu seueur. Ruang mobil, itu mobil kan komponen. Artinya mana? Aya ban, aya tang, aya nandeui, aya lampu, aya nandeui. Jamu bisa disebut motor, lamun keur ngagoler bae bana. Ican aya motor, ningali bana doang atau ban lain motor teh mah ban motor. Artinya naon? Juj daripada motor. Ngagoler da leungeun di jalan, cek urang ieu aya jelema, salah. Lain jelema, tapi bagian daripada jelema. Satu juj tina jelema. Nah, zat Allah tidak tersusun dari beberapa komponen. Dalam arti Allah teu ngabogaan mata, tapi Allah bisa melihat. Allah teu ngabogaan irung, tapi Allah bisa ngambil. Allah teu ngabogaan ceuli, tapi Allah bisa mendengar, maha mendengar. Allah teu ngabogaan lisan, tapi Allah maha mutakallim. Allah maha berbicara. Allah tahu. Al-musad, mamsuhsat, mubsirat, masmu'at, itu semuanya ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah terangkan bahwa mecin teh pelem. Lain berarti Allah ngadahar mecin. Allah terangkan bahwa gula teh amis. Lain berarti Allah ngadahar gula. Allah terangkan bahwa empedu itu pahit. Lain berarti Allah ngadahar empedu. Lain. Allah terangkan bahwa tahi eta bau. Lain berarti Allah gitu.
dan lain sebagainya. Nah, dat Allah itu tidak tersusun dari juj. Allah tengah bogaan lengan bapak kaujang. Allah tengah bogaan suku. Allah tengah bogaan ini dan itu. Dat Allah tunggal. Doang kumaha la ya'lamu dzatuhu illa wal ayat anu terangkan dat Allah kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang di akhirat biasa ningalikeun adat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Anu kadua, harti Allah tunggal dina datna walaisa fil makhluqi datun kadatihi subhanahu wa ta'ala. Henteu aya dat sejen yakni makhluk Allah anu datna sarua jeung dat Allah. Artinya tidak ada satupun makhluk anu ngabogaan dat seperti datna Allah Ta'ala, atau dat Allah tidak sama dengan datnya makhluk. Tuh. Nah, ieu teh engkin ngilangkeun kana dua kam muttasil bidat, kam munfasil bidat. Kam muttasil bidat artinya juj Allah tersusun tina pirang-pirang juj. Dat Allah tersusun dari beberapa komponen. Nah, itu dinapikeun ku sifat wahdaniyat bidat Allah. Nu kadua kamun pasil bidat artinya aya dat sejen anu ngabogaan dat sarupa jeung dat Allah. Nah, itu pun sami dinapikeun ku sifat wahdaniyat bidatna Allah. Artinya tidak ada satupun makhluk anu ngabogaan dat seperti zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, wahdaniyat bis sifat. Artinya Allah tunggal dina pirang-pirang sifatna. Bagaimana pengertianana? Wa makna wahdaniyatihi ta'ala bis sifati annahu laisa li ahadin sifatun tushbihu sifatan min sifatihi ta'ala wa laisat sifatuhu muta'addidatan min jinsin wahidin ka qudrataini wa au iradataini wa ghairihima. Pengertian Allah tunggal dina pirang-pirang sifatna pun ieu panaib sami aya dua. Ngan ieu mah naibna naib seugeut ieu mah. Kana lamun cek budak teh mah an naib kismani, naib eta kabagi dua. Aya naib medu, aya naib seukeut. Kumaha anu ngaranna naib medu eta ngawinkeun ongkoh tapi kubana teu kawin. Eta naib medu ngaranna. Ngawinkeun mah bisa. Oh, ai kumaneh teh kawin-kawin deui eta ngaranna naib medu. Ai naib seukeut mah kumaha? Eta ngawinkeun ongkoh, kawin ongkoh. Nah, ieu mah sigana naib seukeut ieu mah ya. Ngan beda sigana tetap eleh kujubur keneh mah. Nah, pengertian sifat wahdaniyat bi sifat pun sampai ayat 2. Hiji, annahu laisa li ahadin sifatun tusbihu sifatan min sifati ta'ala. Yen sanyana teu aya makhluk anu ngabogaan sifat anu sarua jeung sifatna Allah Ta'ala. Teu aya hiji pun makhluk anu ngabogaan hiji sifat anu sifat tersebut sarua jeung sifatna Allah Ta'ala. Dina naonna? Dina hakikatna. Sok sanajan sarua ngaranna. Seperti mana? Allah ngabogaan kudrat. Artinya Allah mampu. Manusia boga kudrat artinya kamampu kabisa.
sarua ngaranna tapi beda hakikatna. Aika mampu manusia mah hadis karena diciptakan ku Allah Subhanahu wa taala, sementara ari kudratna Allah mah qadim. Ayana teu aya mimiti. Ata nabi ilmu. Manusia boga ilmu teu? Boga. Di manusia aya ilmu teu? Aya. Anu hatina panguningan, pangabisa, pangaweruh, panganyaho. Itu kan ilmu. Manusia itu punya ilmu, tapi tidak sama dengan ilmunya Allah. Karena ari ilmuna Allah mah sifat anu qadim anu tetap tidak Allah, sementara ari sifat makhluk mah ilmuna makhluk mah itu anyar, diciptakan ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ilmu anu dipasihkeun ku Allah ka hambana, ilmu anu dipasihkeun ku Allah ka makhlukna, ilmu anu dipasihkeun ku Allah ka manusia itu hanya saeutik. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dari pasian arajan kabeh minal ilmi tina ilmu illa qalilan, kecuali ngan ukur samenel saeutik dibandingkeun jeung ilmu Subhanahu wa taala anu maha luas, dibandingkeun jeung panguningan Allah anu teu aya batasna, dibandingkeun jeung panguningan Allah, ilmuna Allah anu ilmuna Allah bisa nganyahukeun kana sakabeh maklumat. Beda jeung ilmuna makhluk. Ilmu makhluk mah terbatas. Beda jeung ilmuna makhluk. Di atas langit masih ada langit. Inna fawqadi ilmin alim. Di atas orang berilmu masih banyak orang berilmu. Di atas langit masih ada langit. Di atas orang alim masih banyak orang-orang alim. Tetap kata Qur'ana, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanyalah setitik saja. Nah, sarua ngaranna ilmu-ilmu kene, sifat ilmu kene kan ngan saukur sarua ngaran, tapi beda hakikatna, beda fungsina, beda pituina, beda esensi. Gitu. Tidak ada makhluk yang mempunyai sifat seperti sifatnya Allah Ta'ala, walaupun hanya akur di ngaran. Kedua, katangkep tamoli ya, katangkepnya kuarimah ngan biasa baik. Podoi mah. Anu kedua, arti sifat wahdaniyat fi sifat mana walaysat sifatuhu muta'addidatan min jinsin wahidin. Sifatna Allah Ta'ala itu tebing bilangan. Dari satu jenis sifat Allah itu teu aya dua tilukna. Seperti mana kakudrota ini, kamampuh Allah itu cuma satu, kudrat Allah itu cuma satu, teu aya dua tilukna. Namun sok sanajan kudrat Allah hiji, tapi mampu ngayakeun kana sakabeh maujudan, mampu ngayakeun kana sakabeh mumkinan, mampu ngeuweuhkeun kana sakabeh barang maujudan, mampu ngayakeun kana sakabeh barang mumkinan. Iradatna Allah hiji, teu aya dua tilukna. Ilmuna Allah hiji, teu aya dua tilukna. Samana Allah hiji, teu aya dua tilukna. Jadi sifat Allah tebing bilangan. Aipun sami nganapikeun kana dua kam. Hiji kam muttasil fi sifat, kadua kam munfasil fi sifat, dieuweuhkeun, dinapikeun, diilangkeun ku sifat wahdaniyat fi sifatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua
Katilu. Naon? Wahdaniyat fil af'al. Nah, ieu anu beda. Nah, ieu anu paling rawan kayu saya, paling rawan. Kumaha pengertian wahdaniyat fil af'al? Artinya Allah tunggal dina pirang-pirang pagaweana. Allah tunggal dina pekerjaannya. Wa makna wahdaniyatihi ta'ala fil af'ali annahu laisa li ahadin ghairihi ta'ala fi'lun minal af'ali. Jeung ari pengertian wahdaniyat fil af'al, Allah tunggal dina pirang-pirang pagaweanana annahu laisa li ahadin ghairihi ta'ala fi'lun minal af'al. Tidak ada satupun selain Allah, makhluk apapun yang mempunyai pekerjaan. Tidak ada satupun makhluk anu ngabogaan pagawean. Artinya lempangna urang dilempangkeun ku saha? Apakah pagawean urang? Dilempangkeun ku Allah. Dilempangkeun ku Allah. Jalamun cenah eta pagawean urang, jelema anu setruk lain teh hayang lempang. Tanyakeun ka anu setruk hayang lempang teu? Hah? Hayangeun mampu teu? Teu mampu. Nah sababna teu dilempangkeun ku Allah. Teu aya anu ngabogaan pagawean salian ya Allah. Usik malikna urang ku saha? Ku Allah. Geus Allahu khaliqu kulli syai. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wa mubdi'u kulli syai. Allah yang menciptakan segala sesuatu tanpa contoh, tanpa bistek. Nah entah Allah ieu kang ngadamel langit sugan upama teh menyen gambar heulan. Gambarna, contona. Upama Allah ngadamel aheng sakabeh perkara tanpa ada contoh. Tanpa ada anu disebut teh sampel. Ulah-ulana beda produk, kadang-kadang saproduk ke beda. Ari kakanaku kasep kalembereng koneng, palebah kada adina, hideung geus terang. Bingung Pak. Bang Pak RT. Pak RT kasep RT mah. Doang ka Ujang tuh, iya, Mang Ujang. Kasep. Allah anu menciptakan segala sesuatu. Allah anu ngawujudkeun tanpa contoh segala sesuatu. Wallahu subhanahu wa ta'ala mustaqillun bil ijad wal ibda'. Allah hanyalah Allah anu menciptakan segala sesuatu, hanyalah Allah yang menciptakan dengan indah segala sesuatu. Jadi awas. Lamun boga tekad urang lempang ka pasar tapi lain dilempangkeun ku Allah. Lempang ku aing bae sorangan. Awasin hade. Karena Allah anu menciptakan segala sesuatu. Di mana dalilnya? Jelas. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum. Allah yang menciptakan kalian. Wa ma ta'malun. Dan segala perkara anu diamalku kalian. Ulah-ulah na urang, pagawean urang diciptakeun ku Allah. Kita buktina, ayo. Badeug, tanyakeun kana diri awak sorang. Kita padahal makasuk kayusa, padahal namanya Abahro. Eta padahal lain teu hayang lempang ngaji lain. Ngun teu kaangkatkeun mirit.
Padahal sadar kajaang, sadar salat di imah sorangan eta kurang utama munfarid teh sorangan. Sadar hate mah bahwa salat jamaah itu gede ganjaranana, berlipat-lipat ganjaranana. Hayang kabita tapi berat tahun birit teu kalengkahkeun padahal hayang. Nah sebabna teu aya gerakan ti Allah Subhanahu wa taala, teu digerakeun ku Allah Subhanahu wa taala alkan napal jubur. Kalau kakak apa jebur? Eta orang sok itu teu. Sok itu teu. Sarua bisi kula doang. Ini guna naon? Sok itu teu. Sok itunya. Oh sok itu. Nyaho bahwa ieu teh doraka nyaho. Nyaho bahwa ieu teh dosa. Tapi ku hayang bae kabita. Nah sebab gerakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu beda awas. Jadi aya adab walaupun memang segala sesuatu itu diciptakan ku Allah, walaupun memang segala sesuatu itu adalah didamel ku Allah Subhanahu wa ta'ala, ngan awas urang kudu boga adab, urang kudu boga tata krama ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kumaha? Anu bagus nisbatkeun ka Allah, anu goreng biraku rek nisbatkeun ka Allah. Ma asabaka min hasanatin faminal wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik minimal, lamun ente paminas syaiton. Ma asabaka min hasanatin, segala sesuatu anu ngenaan ka urang, min hasanatin dari kebaikan apapun, paminallah datang di Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan segala sesuatu anu menimpa ka urang, kena ka urang, min sayyi'atin dari setiap kejelekan, kagorengan, pamin nafsik timbul tina awak sorangan. Minimal lamun keur marah pamina syaiton tijuri nu kieu mah datang kitu. Palebah anu bagus dinisbatkeun ka Allah tuh gagah. Manusia ciptaan Allah, mobil ciptaan Allah, wasilah urang Jepang kan itu meureun. Combro ciptaan Allah, wasilah ibu-ibu. Anak ciptaan Allah, wasilah indung, bapak wasilah wungkul eta mah. Gitu. Kalau anu bagus ciptaan Allah, bagus. Geura monyet ciptaan Allah, kerut ciptaan, liang tai. Kabina-bina pan nisbatkeun ka Allah kanu kitu mah. Kudu boga adab, kudu boga adab. Kudu boga adab ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun maka manusia bae beradab, apalagi ke Allah kudu halus lebih beradab. Walaupun memang pada hakikatna wallahu khaliqu kulli syai wa mubdi'u kulli syai wa huwa subhanahu wa ta'ala mustaqillun bil ijadi wal ibda'. Itu sebagai tauhid urang, keyakinan urang, akidah urang. Segala sesuatunya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu goreng, anu bagus, letik gede kabeh ciptaan Allah. Manusia tidak ada yang punya ciptaan. Manusia teu aya anu boga pagawean. Jangan pun urang, pagawean urang diciptakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ieu balebah dia ieu. Sok rada naon? Sok rada dijalikeun urangnya. Ada jalik. Nah ieu pun nganapikeun kana hiji kam. Mana? Kam munfasil fil af'al. Artinya aya dat sejen anu ngabogaan pagawean. Ieu dinapikeun ku sifat
wahdaniyat fil af'al. Artinya selain Allah tidak ada yang mempunyai pekerjaan. Selain Allah tidak ada yang bisa menciptakan. Selain Allah teu aya anu ngadamel. Ari urang hanya wasilah wungkul, hanya pelantara wungkul, hanya sabab wungkul. Ya, ketika Allah menghendaki segala sesuatu jelas, idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalimatul khazain bainal kafi wan nun. Maka ketika Allah menciptakan makhluknya melalui proses, maka itu sebagai suri tauladan, sebagai contoh bikin urang bahwa segala sesuatu itu butuh proses, dan proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalau prosesnya bagus, insya Allah hasilnya pun bagus. Proses goreng, hasil yang bagus, ngimpi lur. Ngimpi. Nah, ketika Allah menciptakan hiji perkara, walaupun Allah mampu, kun, ya kun, itu sebagai taktib, sebagai didikan, bikin urang bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Allah lain teu mampu menciptakan alam raya langit, alam raya bumi, kun fayakun, pasti aya. Tapi Allah menciptakan alam raya langit dan bumi dina waktu genep poe. Dina waktu genep poe. Di awali hari Ahad. Di akhiri hari Jumat. Cek Allah dalam Al-Quran jelas aja. Sabati ayamin tanya. Umat ayat nanti sumastawa alal arsy. Itu kan Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Cek urang sakedeung, cek urang mah. Cek Allah lila. Kan sebab Allah mah mampu kun bayakun. Kok bisa? Itu sebagai taktik pendidikan bikin urang bahwa segala sesuatu yang ingin sempurna itu mesti harus butuh proses. Batak wajar ada kata ulama man ta'azzala syai' sing sajelma anu tergesa-gesa dalam melakukan segala sing sajelma anu tergesa-gesa dalam melakukan hiji perkara itunya uki babi hirmani minimal itu terhalang dari perkara tersebut aja tidak akan berhasil. Ker berhasil pun mual memuaskan. Itu. Bagaimana ibu melahirkan sebelum waktu, nah prematur pak. Beda. Gitu. Namun sandi teh mah, karena kayak ngaji setahun 2 tahun 5 tahun, saya jadi kiai. Namun anu usaha teh mah, karena kayak belajar kayak usaha. Modal lagi gede henteu langsung hayang jadi haji aang bae bapak teh mah. Tahun PNS teh mah atuh karaka jadi angkat jadi PNS, karaka diangkat jadi P3K, terus hayang jadi paodan. Atuh moal lah, proses dong. Proses. Kabar atuh ka Cibitung heulan. Ka Cibitung gagabrak. Sabaraha tahun Pak? 5 tahunnya. 3 tahun, jalana mos doang pari, kurang nyaho. Jalan badigdag. Tapi sekarang, bukan paodan yang bukan paodan yang dulu. Proses. Panaib tuh pamatnya mah ujug-ujug yang jadi kepala KUA atau mau bisa. Ngimpi, proses dulu dong. Panaib tenang wae. Butuh waktu, butuh proses. Nah itu, pada nih 10 menit. Itunya. Nah dalilna anu tadi. Pangandika Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim.
wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kalian semua ilahun wahid. Itu adalah Tuhan yang esa. Tuhan yang satu. Esa. Hiji dina datna, hiji dina sifatna, hiji dina af'alna. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ar-Rahman, Maha Penyayang. Ar-Rahim, Maha Pengasih. Surat Al-Baqarah ayat 163. Kedua, firman Allah dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Qul, ucapkan oleh wahai Muhammad, sampaikan oleh wahai Rasul, huwallahu ahad. Allah itu adalah tunggal. Allah itu esa. Allah itu satu. Surat Qulhu, surat Al-Ikhlas ayat 1. Anu katilu, lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Surat Al-Anbiya ayat 22. Lau kana fihima alihatun illallah. Andai kata, berandai-andai, andai kata, jikalau lamun tea di langit atanapi di bumi aya pangeran salian Allah lapasadata, maka pasti ieu bumi ieu langit bakal rusak. Karena naon? Ulah-ulahna keur dibayangkeun pangeran leuwih ti dua. Keur aya dua bae, mal akur pasti pasea. Nah sebabna lantaran dualisme kekuasaan itu mal endah kabeh. Oke. Dualisme kekuasaan itu mal endah. Contohna AC Milan jeung Inter Milan gelut bae. Gara-gara satu stadion kan. Ya, anu hiji San Siro, anu hiji gelut bae pannya. Itu gara-gara kaisa, gara-gara dualisme. Dulu di urang aya Persita jeung Persikota, benteng tapi ajur ayeuna. Gara-gara naon? Gara-gara dualisme. Benar benar kena bolanya. Hah? Itu mah hanya contoh. Atara pikir ya, anu panaib hiji barangna dibogaan keduaan. Kiamat sugro eta moal betul kiamat sugro. Sok tanyakeun ka Pak ieu, ka Pak Sekpat juga. Tanyakeun. Jika bertanya itu harus kepada orang yang sudah pengalaman. Oh, salah ka Mang Ujang ngorenganan, Mang Ujang. Hapunten. Jika jaang lain ku aing. Oh, ke Pak Jaang atuh diam-diam bae eta mah. Terus lumputan. Oke. Ulah-ulahna dua tilu, kedua baik mal akur pasti. Dualisme itu selalu tak baik. Contoh Palestina, ada dualisme kekuasaan antara Hamas dan Fatah. Gak akur walaupun memang saat ayeuna bersatu. Itu. Lamun andai kata ada Tuhan selain Allah, la fasadat. Maka pasti ieu langit ieu bumi moal aya ketika rusak kabeh, binasa kabeh. Sababna anu hiji hayang-hayangkeun, anu hiji hayang ngancurkeun. Anu hiji diayakeun ku aing, anu mal dianjurkeun ku aing. Gitu. Oh. Jika istri pertama boga aing, jika anu kadua anu aing. Itunya. Masya Allah. Nah itu sekilas tentang sifat ulah dan niat. Inti daripada pembahasan ini, sok tekadkeun ku urang, yakinkeun ku urang, dina hate urang, dina itikad urang bahwa Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu satu. Hiji dina datna, hiji dina pirang-pirang sifatna, hiji dina pirang-pirang pagawean. Nah, al-qudratu wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan aya manfaatna, pilih aya anu teu kahartos, mangga silakan dipertanyakan. Anu kajawab, rek dijawab, anu teu kajawab moal.
Itu mudah-mudahan orang diberikan taufik hidayah, ditetapkan iman sinerang Islam sehingga selalu nauhidkeun ke Allah dalam rangka beribadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitana kepihatur kirang langkung nanyuhunkeun di maaf sinerang maklum hadani Allah wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.